Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ahmaduhu hamdan bila ghayah
wa ashkuruhu syukran bila nihayah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin Sajaratil aslil muradiyah wa lam'atil qabdatil rahmaniyah wa aqdalil khaliqatil insaniyah wa asrafis suratil jasmaniyah wa ma'dinil asrarir rabbaniyah wa khazainil ulumil istifaiyah sahibi qabdatil asliyah wal bahjatis saniyah wa rutbatil aliyah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadiruna wal hadirat, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan hiya laka ridhan illa qadaitah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hormatan jisim kuring pengatur waktu, panata acara, parantos nasihat lieu waktosna kabeh baros. Hormateun jisim kuring sadayana kasepuhan, para ajengan, para kiai, para asatid wal asatidah, guru-guru urang sadayana anu sami rawuh hadir dina ieu kasempatan. Kalayan urang sami doakeun moga-moga sadayana para kiai, para ustad, ustadah, guru-guru urang sadayana mudah-mudahan ku Allah diparanjangkeun yuswana, amin. Sing disehatkeun jasmani rohanina, ditambih-tambih barokah umurna, ditambih-tambih barokah rizkina, ditambih-tambih barokah ilmuna, dipaparinat keturunan anu sholih sholihah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hormateun jisim kuring sadayana, para bapak, para ibu, jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah dina enjing anu ayeuna urang sadayana masih keneh ku Allah dipaparinan pirang-pirang kanikmatan, nikmat lahiriah, nikmat batiniyah. Buktosna urang sadayana ku Allah disehatkeun, oge urang sadayana masih keneh aya iman sikarang Islam dina dada urang sadayana, anu sahingga ku ayana eta kanikmatan alhamdulillah urang sadayana dina enjing anu ayeuna tiasa deui kempel kariung di hablah mubarakah dina raraga urang sadayana talabul ilmi. Muga-muga lengkahna urang sadayana hadir ka ieu tempat sing janten asbabiyah urang sadayana dihampura dosa ku Allah Subhanahu wa ta'ala.
Saluyu sareng dawuhan Kangjeng Nabi man intaqala liyata'allama al-ilma ghufira lahu qabla an yahqura. Sing sahaja manu ngalengkahkeun sampeyan ngapikeun milari ilmu, mangka ku Allah bakal dihampura dosana memeh ngalengkah. Janten harapan urang sadayana hadir ka ieu tempat sakali deui sehingga asbabnya dihampura dosa urang sadayana. Malahan muga-muga kautamian tina thalabul ilmi ieu dina sapali hadis mah dicarioskeun julusuka sa'atan fi majlisil ilmi khairun min alfi raq'atin. Ari cicingna anjeun di majelis ilmu itu lebih bagus tinimbang sholat 1000 rakaat. Luar biasa. Kira-kira para bapak, para ibu, ayah, kuat sholat 1000 rakaat. Asal di mana sakali tarawih hati 20 rakaat buat maksakeun. Ngomong anu geus dari cangkeng jeung tur mah nya. Alah ting sorok-sorok. Hampir salah roblok. Mudah-mudahan di barokahna thalabul ilmi ieu ku Allah dipasikeun ka urang sadayana. Bahkan muga-muga Allah maparingan ilmu nu manfaat kangge urang sadayana sehingga ku ayana eta ilmu nu manfaat Allah ngababarikeun urang sadayana kana jalan menuju kana surgana Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sing sahaja anu ngambah kana hiji jalan pikeun milari ilmu, maka ku Allah bakal digampilkeun kana jalan menuju kana surgana Allah Subhanahu wa taala. Jadi urang ayeuna ngambah hiji jalan pikeun milari ilmu buktasna urang hadir ka majelis ilmu, muga-muga urang menangkeun ilmu nu manfaat, teras urang sadayana ngamalkeun kana eta ilmu sehingga urang sadayana Allah diberikan taufik hidayah, mukarituna urang sadayana ku Allah dibabarikeun kana jalan menuju kana surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat kali salam mugia salamina ditetapkeun ka baginda alam junjunan urang sadayana habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tika kantun ka kula wargina ka sahabatna tabi'in tabi'atna tur dugi ka urang sadaya salaku umatna, muga-muga urang sadayana diangkeun sebagai umatna jaga di yaumil jazahamna bisyafaati mantena. Oke, muga-muga urang sadayana termasuk umat anu caket sareng anjeunna jaga di sawargana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Awis kacinta urang sadayana ka Kanjeng Nabi, urang ngaoskeun heula shalawat siap. Bahkan punten akan ece sadayana ngemutan ma jalasa qaumun fi majlisin thumma tafarraqu ala ghairi salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam illa tafarraqu ala antana min rihil jifa. Tepati-pati di kaum kumpul di hiji majlis turun eta kaum berarti eta majlis bari teu maca shalawat ka Kanjeng Nabi, maka wayahna ubarna eta kaum teh leuwih banget bau tinimbang bau bang. Naudzubillah min. Pertanyaan kinten-kinten majlis urang anu ieu hayang disebut majlis anu bau bangke. Dinantos ali maka urang seungitan kuaosan salat lantaran aya dina kitab Dalailul Khairat ma min majlisin yusalla fihi ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam illa qamat minhu raihatun thayyibatun hatta anana samai. Tepati-pati hiji majlis dibacakeun shalawat ka Kanjeng Nabi kecuali bakal nyuber eta majlis seseungit anu nepi ka tungtung langit, sehingga para malaikat nu aya di langit terakhir kana eta seseungit ku eta malaikat hadir
ningali ka eta ahli majlis jeung eta malaikat teh ngadoakeun pikeun eta ahli majlis jeung pangmentakeun hampura pikeun eta ahli majlis. Pertanyaan urang hoyong didoakeun ku para malaikat. Hoyong dipamentakeun hampura ku para malaikat. Maka urang seungitan ieu majlis waosan shalawatil barokah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir ya wasi'al karami. Oh al-habib urja syafa'atu likulli Salawat sifat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tikril qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Para bapak, para ibu hadirin sadayana, sadacana disyukuri ngarosun bingah amar wata suka bingah kagiri-giri bere alhamdulillah syukuri atas kesempatan anu ayeuna biasa tepangdi jeung wargi-wargi disyukuri di palihan kampung Nyalindung gitu nya. Nyalindung alhamdulillah mudah-mudahan dia sing datang kata silatur alayan barokah silaturahmi mudah-mudahan urang sadaya paranjang yus alawat jeung baris alobatu kana duit sia. Silaturahmi aja alobatu
dulur mah meureun bakal loba nu bakalan tuh. Ya, kalau itu mau tuh kada dek bakalan naon ya. Bakalan tuh awet cenah. Urang silih doakeun mudah-mudahan sadayana sing sareha. Halayan ayeuna urang sadayana nuju melaksanakeun saum, mudah-mudahan urang sadayana biasa ngalaksanakeun ibadah nu sampurna zahir batin. Mudah-mudahan sadaya amal yang kepada orang sadaya ayeuna panampian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu hadirin sadayana, dina kesempatan kuring di pasihan tema nyata berpakaian menurut Islam. Memang orang sadaya geus mafhum nu ngaranna manusia itu adalah makhluk yang sempurna. Beda jeung hewan. Ari hewan mah meureunna aturanana. Jadi intina ari hewan mah teu boga pakaian cenah, mata lamun aya jalma teu make pakaian berarti eta teh sakitu. Lamun teh hewan ge anu guru gelo nya. Berarti eueuh kae intina urang sadayana jalmi anu beragama bahkan Islam menuntut kangge urang sadayana nyaeta berpakaian anu rapi, berpakaian anu sae. Nya di antausna kumaha anu paling utama berpakaian teh teu aya deui diwati anu paling pertama memperhatikan dina masalah berpakaian itu adalah menutup aurat. Eta intina mah. Nah, kusabab naon? Urang sadayana kedah menutup aurat sabab memang eta teh batas ayeuna urang sadayana ciri. Lamun tama jalma daek menutup auratna berarti eta jalma teh boga naon? Boga kaera. Lamun jalma geus eueuh kaera ceuk tadi naon itu ngaranna? Sato gitu nya. Ai sato mah kapan hafal sorangan. Pernah teh sato sugan sapi make baju jeung denon. Pakai jubah, bos sudah ayam monyet pakai jubah ya tuh, di belakang dewe terparang lukunya. Nah jadi intinya paling pertama yaitu menutup aurat. Sakumaha partos kauninya, aya batasan orang ngemuda, mun teh mah keur istri mah nyaeta sakabeh anggota badan kecuali wajah jeung dapal. Panangan lamun dina keur salat. Di luar salat mah sadayana tapi memang urang ayeuna adat istilah urang mah geus galihna kieu nya geus we tuturkeun ngan intina mah anu matak ayeuna urang sadayana keur kaum istri utamina kedah ngajaga kedah nutupan aurat sabab ieu teh mangrupakeun lolobana terjadinya kejahatan, terjadinya ayeuna pelecehan dan lain sebagainya dikarenakan memang kalau istri membuka aurat leuwih deukeut ka naon? Ka nu ngaranna kaum lalaki teh naon? Tah timbul birahi timbul hasad makana sakedahna keur istri mah sakedahna kedah tutupan aurat wajib hukumna keur urang sadaya khusus. Begitupun ayeuna kaum laki-laki sami aurat auna mulai lamun tamanon keur kaum lalaki mah nyaeta di antausna teu naon bujal nepi kana ukur wayahna eta mah kitunya keur dina keur salat atanapi di luar salat usahakeun tutupan eta antara bujal jeung tuhur sabab eta mangrupakeun aurat pikeun lalaki. Jadi intina adab-adaban selaku jalmi muslim itu selaku orang mengaku seorang muslim sakedah anu pertama dalam berpakaian itu harus memperhatikan yang cek tadi penutupan aurat hiji di antausna. Nu kaduana dina urang adab-adaban berpakaian selaku seorang muslim eta wayahna jangan sampai menampakkan lekukan tubuh adanya. Nah, naon merecap adanya, tapi ketingali lekak lekuk nanti aja kada ieu teh
termasuk salah satu dosa ke istri manajanya. Komo aya balik keluar mah. Doa batur mah orang barat kami memberan kitu kebiasaan anak urang ilahnya keur ulah nyawa keluar naon keluar nyata nyawa we ka ini sorangan. Bahkan pun terjadi saur Kanjeng Nabi kan jelas di akhir zaman aya jalma anu berpakaian tapi eta jalma kaya-kaya tataran ya. Jeung Rasul jalma kitu teh beceu punten. Bororaha asup ka surga ngambeur surga oge diharapkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min nah gitu. Jadi kade urang keluar sampai paribahasana gitu nya. Lakukan tubahan mata nimbulkeun fitnah mata nimbulkeun ayeuna berarti tuna karusakan khususna pokona manaon. Wah, terjadinya pelecehan lantaran gitu banyak kebiasaan teh kawas gitu. Makanya ade nomor kaduana nyaeta usahakan dina berpakaian itu jangan sampai ayeuna menampakkan letak tubuh urang sadayana. Eta tadi perhatikan. Nomor katiluna di antawisna dari sekian banyak adab-adaban berpakaian seorang muslim itu dalam berpakaian itu dalam hati ulah aya istilahna ria sombong. Nah kan kieu. Jadi kadang-kadang orang pakai pakaian teh asa urang asa urang panghebatna timbul dina hate ria timbul dina hate sombong kan gitu. Taya usahakan jadi ketika orang berpakaian itu jaga hati orang sadayana isi aya sifat ria, isi aya sifat sombong. Begitu. Dan memang anu dilaknat, nyata anu memang berpakaian anu menimbulkeun karena ria jeung sombong. Eta dia bagusna. Lalajeun adab-adaban dalam berpakaian itu diantaranya harus bisa membedakan mana pakaian istri, mana pakaian laki. Beda. Ulah patukeun ecenya, beuceul ke make sarung, make koko, make kopiah ulah. Lain pakaianana ecenya. Atarapi ayeuna pabogat, ngaja make daster gitu nya. Make naon deui, make tiung, tah ieu teh berarti keluar tina naon? Tina aturan. Jadi harus bisa membedakan istri pakaian istri, pamoget pakaian pamoget. Ulah sampai ayeuna anu sok biasa dipakai ku istri dipakai ku pamoget, atana pi ayeuna pakaian anu biasa dipakai ku pamoget dipakai ku istri. Ieu sudah menyalahi aturan, termasuk jadi dosa tasabuh disebut tanya tasabuh. Ieu teu beunang. Ia dilarang dalam ajaran agama Islam, agama orang sadayana. Itunya diantawisna. Selanjutnya, dalam segi berpakaian diantawisna nyaeta orang kudu memilih warna anu sesuai. Jadi memang aya aturanana. Misalkan anak mun teh urang, lamun teh kaum pamoget, saekna gitu nya. Sakalian Jumatan mah gitunya pakai pakaian bodas gitunya. Karena ayeuna lamun kana berkabung gitunya tema istri tanpa baju berkabung kan aya pakaian anu sesuai ketika berkabung teh berarti pakaian warna hitam. Jadi disesuaikan memang iki aya anjuranana. Dari mana eta Rasul ketika ayeuna menuju pada depan ngangge jubah anu bodas gitunya serba putih, tapi ketika ayeuna nembongkeun kajagahan Rasul sok naon ngangge pakaian hitam eta ge sami. Jadi contoh, jadi menyesuaikan keadaan, itu menyesuaikan keadaan. Pilih ayeuna ge sami beunanya lamun ka dapur pakaian anu mana lamun ka pasamuan mana sesuaikan gitunya. Ulah paribahasana apa sama make roti kan sesuai gitu ya. Jadi sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Silakan gitu, silakan. Ngan inti nama keluar sadayana anu
paling utama dalam berpakaian itu nyata anu menutupi orang. Itu paling penting nama. Kedua, jangan sampai ketika kita berpakaian jangan sampai menimbulkan sombong dan ria. Kadiluna di atas paling pokoknya nyata orang kudu bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Eta dina segi berpakaian secara lahiriah. Namun keruang sadayana di antawisna dina Al-Quran dijelaskan walibasut taqwa dalika khair. Namun sesungguhnya pakaian ketakwaan itu adalah lebih baik. Intina urang sadayana dina menjalani kehidupan kudu dibarengan urang sadayana ku katakwaan ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hiasi diri urang ku katakwaan. Dan memang nungarana pakaian itu adalah perhiasan. Itu nganging perhiasan anu paling utama, pakaian perhiasan anu paling utama anu kedah diperhatikeun ku urang sadayana nyaeta pakaian katakwaan ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Naon diantarusna nyaeta hiasi diri urang ku sifat-sifat anu sarae, hiasi mana urang ku sifat-sifat anu sarae sehingga urang sadar termasuk hamba-hamba anu menangkeun derajat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang anu paling mulia di hadapan Allah daya diwati jalma anu paling takwa ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciceu rek naros ai takwa teh naon sih? Terus pada mafhumnya eta imtisalu awamirillah wa ijtinabun nawahi. Laksanakeun sakabeh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala jeung ngajawan sakabeh larangan ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanging punten akan kecenambihan salih. Sim kuring maos dasa paling kitab dijelaskeun kan sok aya paribahasa imam kata Nabi khatib khutbah Jumat sok aya paribahasa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ayat Al-Quran ayat jama-jama beriman bertakwalah kalian kepada Allah kalawan sabener-benerna takwa. Para sahabat lebih khususnya tadi antawisna Abdullah bin Umar anjina pernah naroskeun ka Kangjeng Rasul, ya Rasulullah punten abdi bade tumaros ya Rasulullah. Saur Kangjeng Rasul kaoskeun naon anjeun? Jadi Abdullah bin Umar jelaskan, ya Rasulullah, naon si makna haqqa tuqati itu? Naon si makna haqqa tuqati itu ya Rasulullah? Saur Kanjeng Rasul, zikrullah ainama kuntum. Anjeun zikir ke Allah dimanapun anjeun berada. Jadi dimanapun, kapanpun, sedang apapun anjeun kudu bisa zikir, bisa eling ka Gusti. Nah itu. Sabab punten akan dece lamun jalma ayeuna hatena geus bisa eling ka Allah, insyaallah punya harga di hadapan Allah. Sabab tingali dina sakali hadis dijelaskeun misilna jalma anu eling ka Allah jeung jalma anu teu eling ka Allah itu ibarat seperti anu hirup jeung anu mau. Mislul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu matalul hayy wal mayyit. Jadi misalna jalma anu eling ka Allah jeung jalma anu tara eling ka Allah eta teh saperti anu hirup jeung anu maut. Dalam artian tinggal aja anu hirup mah insyaallah punya harga, tapi anu geus maot antara pibangkeun mah semua punya harga. Barakeun aya dina ku ece kuatan. Urang ayeuna misalkeun share sapinya. Harga sapi teh nu biasana saton heulaanan saton teh biasana harga sapi sabaraha kira-kira? Nah 100 juta beunanya lah buleudkeun. Eta harga sapi anu saton bisa 100 juta dengan syarat
eta sapina hirup. Leres tah? Nah, coba lamun sapina bangke pae, kira-kira hargana sakitu moal. Moal bororaan gitu sajuta ge moal di sajuta ge tuan. Allah harga leres tah? Tah, urang ge kitu di hadapan Allah. Ketika ayeuna urang sadayana, hate urang sadayana bisa selalu zikir ke Allah, insyaallah punya harga di hadapan Allah. Lamun hati urang tara zikir ke Allah, maka seakan-akan urang teh bangke menurut Allah, harga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak yakin simpulina. Kan Rasul, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Saestuna Allah Subhanahu wa taala teringali kana jisim-jisim aranjeun kabeh, teringali kana rupa-rupa aranjeun kabeh, tatapina Allah Subhanahu wa taala ningali kana hate-hate aranjeun kabeh, ningali kana amal-amal aranjeun kabeh. Jadi Allah teringali kana kaset jeung geudeutna euceun. Allah teringali kana kasek kana geulis jeung geudeutna euceun, teringali ka akang kana kasek jeung geudeutna akang, teringali kana pangkat jabatan akang, teringali kana naon kana harta akang kitu nya. Tapi anu ditinggal ku Allah naon euceun? Hate urang sadayana. Nah hatena sok eling tara ka Allah. Lamun eta jalma hatena selalu eling ka Allah, insyaallah eta jalma punya harga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atas simkulima yakin Kanjeng Rasul itu adalah manusia yang begitu berharga di hadapan Allah. Lantaran tinggali dina kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan, ya Rabbi la takilni ila nafsi tarfata aini. Dia munajat Kanjeng Rasul, ya Allah muga Gusti ulah masrahkeun Gusti kana nafsu abdi sok sadalah sakicet mata. Itu munajat Kanjeng Rasul. Berarti intina euceun akang sadayana Kanjeng Rasul mah sakicet mata pun manahna pernah lesot tina zikrullah, tina musyahadah ka Allah Subhanahu wa taala. Sakicet mata pun berarti 24 jam Kanjeng Nabi manahna selalu zikir ka Allah Subhanahu wa taala. 24 jam manahna selalu musyahadah ka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kan dina sapalih sikiran wa qalbuhu lam yanam, gitu kan. Manah Kanjeng Nabi itu tak pernah turun, dalam artian manah Kanjeng Nabi selalu zikir ke Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas Kanjeng Nabi punya harga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun para wali-wali Allah, Syekh Abdul Muhyi Pawijahan, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mereka punya harga di hadapan Allah lantaran yaitu manahnya setiap detakan jantung Allah, setiap rekatan nafas Allah, setiap kerikan mata Allah, dalam artian setiap napas dalam kehidupan mereka diisi dengan zikrullah, maka mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari urang kira-kira kumaha tiap lebih 24 jam kira-kira urang loba pikir loba goplak ieu teh. Tahina Ramadan tingkatkeun urang sadayana. Urang mah hayang boga harga di hadapan Allah, berarti perbaiki hati urang sadayana. Leres kitu. Mun diibaratkeun mah euceun akang sadayana. Manusia itu mun diibaratkeun mah tadi teh kumaha teh semakin hargana halus semakin punya harga di hadapan Allah. Contoh euceun botol. Contoh botol aqua, kira-kira botol aqua anu aduna sakilah. Kira-kira sabaraha hargana kita botol aqua? Paling 7.000 leres teh. 7.000 paling 10.000 dina mahal leres teh. Botol aqua anu sakieu. Coba eta botol aqua lamun kurang di Bandungan. Eta cai botol aqua piceun ku akang ku euceun. Tuluy eta botol aqua eusian. Eusina ku susu murni. Cik kira-kira anu kadina harga 7.000 lamun dieusian ku susu murni, kira-kira hargana sabaraha? Sabotol kitu tah, rada ageun. Bisa sampai 20.000, bisa sampai 30. Naik harga teu? Naik harga sabab beda luar nama akur botol ngan eusina beda harga. Leres tekan? Leres ingat.
semakinana eta susu murni kurang dipijen tuluy eusian eta botol teh kumadu asli kumadu ci kira-kira lamun ayeuna eta si botol tadi anu tarina eusian susu murni diganti eusina kumadu asli kira-kira sabaraha hargana tuh cek bisa 200.000 bisa 300.000 sebotol gitu teh padahal warna mah akur boh aku sama beusina be nah makana bedahan laras tekan tah gitu bisi ayeuna kirang keneh biceun eta madu aslina tuluy eta eusian botol aqua teh nyaeta ku bibit minyak kastori bibit minyak ci kira-kira lamun teh mah ayeuna harga bibit minyak kastori sakitu no sagede botol eta tah aqua ageung teh kira-kira sabaraha hargana bisa sampai 100 juta leres tah ya komo asli muah bisa miliaran leres tah tuh lamun teh mah ayeuna eta naon teh bibit minyak kastori piceun bakal ku eusian kunaon ku cikolong merah ku cikolong merah kira-kira Kang lamun teh mah ayeuna eusian ku cikolong merah kira-kira aya harga nuhun wah ya laras tah ieu teh ibarat diri urang sadayana ibarat manusia ayeuna kumaha cek tadi kumaha hatena kemas semakin ayeuna hatena halus bersih dina sifat-sifat anu arawon gitunya tuluy ayeuna eusian ku setiap detik setiap menit kurang hapa napas ku ayeuna detikan jantung berbake zikir ka Allah ta insyaallah eta jalma bakal boga harga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi lamun tema ayeuna hatena jalma pinuh pirang-pirang penyakit hate, riyana aya, ujubna aya, sombongna aya, hasudna aya. Kabeh aya dina hatena eta jalma. Dikir geus komo tara sama sekali. Ci kira-kira eta kumaha di hadapan Allah semoga harga tukeun we kana neraka geus kitu nya tah oke gambaran urang sadaya wayana aya Ramadan nah sebagai sarana ditakhir ruh kabarnya pan ayeuna perjuangan urang teh kapan baheula keur daraja ditakhiril badan ketika ayeuna Sa'ban ditakhiril qulub ayeuna Ramadan ditakhiril ruh kan ngarah naon ngarah kepangi dina bulan Syawal teh minal aidin wal faizi ngarah urang sadaya kembali kana kesucian jeung urang meunangkeun naon kabar jangan nah di antawisna dina masalah zikir ka Allah Subhanahu wa taala ceuk tadi eta zikir hate ai zikir hate teh kumaha teh nyaeta minimal akan hiji sadayana minimal hate urang sing boga rasa rumasa naon rasa rumasa diatur ku Allah Subhanahu wa taala sing boga rasa rumasa diatur ku Allah Subhanahu wa taala sing karasa Allah ngahiyukeun ka urang sadayana Allah ngagurakeun urang sadayana Allah mula bisa geringal urang sadayana makana punten akan ece saupun guru ya mah yang mun hidup hayang diajar ikhlas mun hidup hayang diajar ikhlas maka wayahna hidup mun ningali cenah ulah suatu panu bingung awalna mesin kuring mun ningali ulah lupa mun ngadenge ulah kucepil mun ayeuna ngambe ulah kuiru mun ayeuna lempang ulah kusuku bingung teh
kan bingung teh. Awalnya mau bingung, tapi ditelaah ku urang sadayana mun ningali ulah ku panon. Da geuningan teu saeutik jalma boga panon, tapi teu bisa ningal aya pananamangan Allahna. Sing karasa Allahna nu ngabisakeun mata urang bisa ningali. Tah kitu. Mun ayeuna nguping ulah ku cepil, da teu saeutik jalma teh cepil mambing. Tapi dengan panku dan digerok saya digorok-gorok hari-hari we. Aya begitu aya. Oh, berarti nguping teh lain ucap tasih karasa Allah mengabisakeun bejana cek kamari ke zaman corona cenah cenah. Ke zaman corona heula bejana tapi kira ilmu urang sadayana teu bisa ngabedakeun mana bau tai kotor, mana bau minyak, mana bau nasi. Lamun dalam Allah teu dimampukeun, teu dikeresakeun. Larasta ku Allah disambut kemampuan ada tulisan naon ieu pataksi kasa Allah. Nah, nu ngamampukeun urang naon keur urang bisa ngantuk teh. Mun ngarasa ulah leta urang sadayana luar biasa bisa ngabedakeun mana rasa asin, mana rasa amis, mana ayeuna rasa pahit. Nah eta urang hebat, teu bisa ieu eta lamun Allah teu dikeresakeun.